Bakal datang hiji zaman ka umat Kangjeng Nabi pada jauh ka ulama pada nyingkiran kiai. Allah mere bahaya kutilu rupi balahi hiji nyambut kaberkahan ka ahli-ahli patani kitu deui tukang dagang sareng jalmi tukang kuli berang penting berusaha tapi henteu menyukupi dua bakal ngalindihkeun pamarentah nu teu adil katiluna bakal maot teu nyandak iman ka Gusti.